Bismillahirrahmanirrahim. Wali kauli aliyin jeung karena dawuhan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karoma muga-muga ngamuliakeun saha Allah Gusti Allah wajahu kana salirana Sayyidina Ali. Ana abduman alamani harfan, kana lapad ana abduman. Ana ari kami eta abduman sahayana atau abidna atau budakna jalma. Alamani anu tos ngawurukan ieu man ka abdi, anu geus ngawurukan ieu man ka kami. Harpan kana saharap. Fa in sa'a mangkalamun ngamaksud ieu man ba'ani maka ngajual ieu man ka kami. Wa in sa'a jeung lamun ngamaksud ieu man a'taqoni mangka ngamerdekakeun ieu man ka kami. Tangamanaan hadis nu di luhur nyaeta waman ahaba sayan fahuwa asirun lahu, sing sahaja anu mika resep kana hiji perkara mangka eta jelema bakal jadi tawananana eta perkara. Ai tawanan bebas jeung henteu bebasna kumaha anu nawan, kumaha anu menjarakeunana eta. Tadi manaan ku Sayyidina Ali karamallahu wajhah, guruna Sunan Rahmat Godog Suci Garut nya Sayyidina Ali teh. Walaupun teu kajamanan tapi ka agungan Allah maparinan karomah ka Sunan Rahmat kapungkurna mah Prabu Kian Santang putra Prabu Siliwangi nalika nuju masih kene di Bogor kerajaan Pajajaran teh nya napina. Dongengna teh Sayyidin Prabu Kian Santang teh nyohor ti alit keneh tos sakti mandraguna. Sehingga begitu lahiran lajeng hideng ti kawit hideng harita duikeun ka Yuswa harita teu acan kantos ningal getih nu kaluar tina salirana. Cik pariposna kakeureut ku peso, kakade ku bedog. Teras lamun teh malocot lawas teu aya getihan, teu neurak we. Itu. Ku sakti-saktina Prabu Kian Santang. Itu putrana Prabu Siliwangi. Raina Prabu Walang Sungsang, rakana Nyimas Subang Larang teh. Raina Nyimas Rara Santang. Teu neurak teh. Tugduikeun ka dewasa bujang cenah barudak. Eta Prabu Kian Santang teh wawartos ka ramana ka Prabu Siliwangi. Yen anjeunna teh hoyong ningal getih nyalira kitu bijil tina salirana. Tina naon ku cara kitu dikadek, ditubles, dipanah, ditusuk, dikumaha we. Nah, ku sauk kitu nyunkeun izin ka ramana bade ngayakeun sayembara gitu. Di antarana sayembarana teh ngondang ka jawara-jawara nu aya di Tatar Sunda, diondang sadayana kanggo gelut sareng Prabu Kian Santang. Oh gelut gitu ya, ku Prabu Siliwangi diizinan. Mangga cenah. Lamina cenajang sabar alami saur Prabu Siliwangi teh
lamina saminggu. Tah abdi moal liren-liren siang jeung wengi gelut ngayonan jawara-jawara nu eta Sunda. Hadiahna lamun pameget saluhureun abdi bade didamel raka jeung dibere hadiah sagala rupa. Lamun yuswana sahanapun abdi bade didamel rai, bade dipasihan sagala rupa. Lamun istri kolot bade dijieun indung, bade dibere sagala rupa harta banda nu pikahoyong naon dipasihan. Lamun sasama atau sahanapun bakal didamel pamajikan ku abdi gitu. Tah lamun kolot lalaki kolot bakal diguruan ku abdi jeung bakal dipasihan sagala rupa. Gumujengnya Prabu Siliwangi teh mangga cenah tuh ku mama di Tedunah nya ngadamel selebaran yang saya marah eta miwarang prajurit kamu nyebarkeun selebaran kaditu ka dieu waktosna ditangtoskeun asun udah daftar gratis daftar terus ngadamel panggung. Dina waktosna Prabu Kian Santang geus siap kanggo gelut. Tah jujul ieu teh jawara-jawara teh isi pamegetnya sapuana. Atuh hadiahna teh luar biasa. Tah siang wengi Prabu Kian Santang mah teu liren-liren ngayonan para jawara nu ngajak gelut teh. Siang wengi teu liren-liren. Kabayang sakumaha kakuatan Prabu Kian Santang. Atuh siang wengi teu liren 24 jam. Teu liren terase gelut. Da anu ngiringan teh eleh sadayana. Sajurus dikuprak, digebrig ngacleng, ditiup nya. Arutah getih. Pokona eleh we sadayana. Geus 7 dinten teh da aya hiji oge anu tiasa mampu ngelehkeun Prabu Kian Santang. Duh kata lamun aya pami mah abdi ngiringan. Bahaya tah. Itu. Eleh ditutup. Nya sayembara teh teu aya nu kengeng. Wah atuh beuki nyohor kasaktian Prabu Kian Santang. Kerajaan Pajajaran teh atuh beuki disegani. Da putra mahkotana ge putra raja sakti. Aya dina film mah kitu nya na film. Beda na film. Ieu sok pangarsa di Cianjur, pangarsa gaswarnya. Tah keukeuh anjeunna teh hoyong ninga getih dina salirana bariji. Kumaha rasa kaluar getih jeung kumaha rupa getih anjeunna. Wah, siang wengi teh ngalamun. Itu ngalamun teras ngalalana milarian jelema anu tiasa diajak gelut. Sadaya nu diajak gelut teh eleh. Duka papenak sang satria baja hitam nya. Eleh sadayana kita nu mahi elmuna. Tah uwi deui ka karajaan. Wartos deui ka Ramana. Kumaha cenah Kangjeng Rama da. Jawara teh eleh sapajajaran ku abdi. Gitu. Saya numahi abdi amung kaditu ka dieu milarian jawara geus gelut jeung abdi teh eleh sadayana. Kitu mahkota Pajajaran. Ngaku Siliwangi tapi gitunya karek kacugake geus riweuh atawa putus cinta ge mending geus dibeja-beja dina medsosnya. Sakti beuki disegani Pajajaran teh. Nya nembe ku putrana tos sakitu luar biasa elmuna kumaha Ramana gitu. Tah dina hiji waktos Raden Kian Santang teh kulem di kamarna. Dina kulem ngimpen. Lain papanggih jeung mita lain kate. Aya aki-aki. Nya nganggo-anggoan nu teu can aya. Eta anggoan teh di Tatar Sunda di Pajajaran teh acan aya anggoan eta teh
nyata kaluhurna ngau udeng ngau sorban dibelitkeun udeng lajeng ngau gamis duikeun ka handap nyanak itu karena resep ngaji teh mau itu mau itu janggot bodas panjang pamuntunna cahayaan memang teu tiasa katingal ku cahayaan-cahayaan eta pamuntun lajeng wangi kaluar wawangian tina acuk jeung tina salirana teh soantena teh meuni halimpu raos ka kupingna ngagalineng ieu bahasa kolot raoseun cenah gitu nyarios jang lamun hayang papanggih jeung jelema anu bisa ngaluarkeun getih ujang cenah kudu riadoh ceuk bahasa Arab mah nya dari tari Hindu keneh tapa nya tapana teh di leresan Sukabumi di pantai Sukabumi di Pelabuhan Ratu aya pangtapaanana paling itu tak kedah kadinya seja tapakur teu ngarti naon tapakur da Hindu keneh adanya sok di ditu tiiskeun pikir tiiskeun hate cicingkeun awak ngahareupan ka laut teh cenajang lega jeung laut teh patarepung teu aya laut anu misah kabege nepung sok cenah sing hareupan pikiran ku ujang tenangkeun pikiran hati nya ka ditu bawartos karamana mangga cenah langsung ngiles teh keraton teh langsung ngaleungit kitu lain numpak mobil lain numpak kendaraan ngiles dugi ka ditu riadoh di ditu beuki tenang beuki raos beuki rileks tah aya namana teh beuki sono hoyong tepang ka sepuh anu dina impenan teh tadi geus tenang hate tenang emutan rileks badan teh kitu awana teh sono hoyong tepang ka ditu duikeun ka 41 dinten betah eta ku napakuran ku nyiptakeun ku ngimpleng sepuh anu aya dina impenan ku sae-sae teuing cenah eta soantena ku hurung-hurung teuing pamuntunna ku wangi-wangi teuing cenah salirana itu ku can pernah ningal angwan anu sakitu luar biasa itu ku ngimpleng teh betah itu betah ngalaut masyaallah wah begitu tenang rileks tos 40 dinten wih deui ka keraton wartos karamana gitu abdi teh cenah sono ka hiji jami teu terang namina tah aya dina impenan abdi anu miwarang tapa teh kieu-kieu jamina Prabu Siliwangi teh nya doa bapak mah nyarangan ujang kumaha ujang we cenah kitu ka kamar wengina kulem deui ngimpen deui cenah hayang ieu mah hayang anu bisa ngaluarkeun getih hidap ini tuh wae cenah ka Mekah bahasana teh teu terangeun Mekah da Hindu teh nya teu terangeun Mekah gitu tadi teh ka Mekah ujang geus aya bahan cinta teh nah hate resep hayang tepang jeung anu dina impenan ujang takut cinta eta jang bakal bisa ngahijikeunana kitu nu jauh bakal deukeut nu susah bakal gampang ku cinta geus aya di ujang gitu eta nyata sepuh eta dina impenan teh ka Mekah dah tos kulem enjingna wengi kaduanya barudak kulem deui ngimpen deui tepangan ngaranna teh sepuh jenenganna teh Ali bin Abi Thalib gitu ngahuleng atunya can aya ngaran di Tatar Sunda Arab Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali teh gitu kamana utad bobo barobo duanana Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib kabugah
wawartos karamana. Yang anjeunna teh bade ka Mekah. Prabu Siliwangi teu terang Mekah teh mana gitu. Teu terang gitu. Ngan saur putrana anu bisa ngadugikeun abdi ka Mekah, nepangkeun abdi ka sepuh eta kacinta abdi cenah anu tos tapa teh tah 40 hiji teh awas. Nya ngahulang Prabu Siliwangi sakitu cenah. Tah mulai teu patos kailmuan ku Prabu Siliwangi ge. Bahasa-bahasa eta teh. Padahal urang dina ngaji mah man ahabasayaan. Tadi man ahabasayaan bahwa asirun lahu. Itu atau yuhsarul mar'u ma'aman apa bakal dihijikeun jelema jeung jelema anu dipika resepna. Tah ieu geus mulai resep kasina. Tah teu acan kailmuan ku Prabu Siliwangi ge eta mah ilmu Islam. Prabu Siliwangi Hindu keneh. Cariosnanya meme berangkat eta Prabu Kian Santang mapatkeun jampe pamake pangimplengan di mana Mekah teh, di mana Ali bin Abi Thalib teh, da teu katembus nah. Biasana di mana-mana katembus ka impleng bray henteu. Tapi kumanahna kudu angkat ka hiji daerah menuju ka Mekah teh ya, ka arah tertentu gitu. Terase aya sakapung ngapung, sakapung lapak sancang mapah dina luhur cai, sakapung biasa natanu, sakapung luluncatan gitu, pangkokoi teh diluncatan, gunung dilale diluncatan, sakti Prabu Kian Santang teh lalawaran. Nah, cariosna nyadugi tah ka hiji basisir. Nempo di eta basisir loba kapal, loba jami bahasana denge-denge teh teu ngarti nya bahasa Arab. Kitu jeung busanana ge cenah da teu aya di Sunda mah. Eta digarami si Sarorban eta basisir nu aya di tanah Mekah. Gitu. Tu culang-culungnya Prabu Kian Santang teh angguan kerajaan. Nah, urang ditu olok nah cenah pakaian anak kitu. Urang mana ieu cenah kitu. Mapah gurun pasir. Luak lit gitu urang kudu ka mana saur Prabu Kian Santang teh hulang-hulang nya. Tidinya jo aya sepuh mah itu. Pangaradak poho pada impian geus aya teh. Poho we tuh. Jadi ilmu keislaman bisa ngelehkeun kana ilmu sakitu saktina anu diagem ku Prabu Kian Santang. Waktos nuju Hindu. Poho we eta teh Sayyidina Ali teh. Gitu, aya sepuh. Tah cenah urang naros ka eta sepuh. Aneh bin ajaib Sayyidina Ali sanes urang Sunda. Tapi begitu Prabu Siliwangi naroskeun mana cenah Mekah teh. Abdi bade ka sepuh namina Sayyidina Ali bin Abi Thalib deuk diajak gelut cenah kitu. Da anjeunna nu tiasa ngaluarkeun getih tina salira api. So eta sepuh. Oh, cenah. Bade ka Mekah, bade ka Sayyidina Ali, bade ngajak gelut gitu. Mun cenah ieu Mekah teh ieu. Mekah teh ieu cenah jang, Mekah teh ieu. Tah ayeuna bade ka Sayyidina Ali mangga dijajab cenah ku. Bade dijajab cenah ku bapa. Dijajab. Begitu bade angkat cecepkeun itukna teh di kahana blebes. Tah mapah geus ada tebih saur eta seput aduh jang ituk abah cenah itu kakantun. Wayana pangyanakeun cenah kasep. Oh, bahasa Sunda. Atuh da teu heseu nya sahabat mantu Kangjeng Nabi Sayyidina Ali. Najan diurange kapungkur cenah nya model Ki Banyamin nu di Benak Kerep Cirebon bade ngusir kapal Belanda nu aya di tengah laut. Panan teu kuliah teu naon tiasa bahasa Belanda. Itu. Da sepuh kapungkur ge teu karuliah. Kusabab berinteraksi tuluy jeung Belanda loba nu tiasa bahasa Belanda.
tuluy model di Bima Nusa Tenggara ku sabloba ieu ayeuna turis asing patu kaluliah tukang dagang teu karuliah teu naon nini aki-aki komo budak ora bisa bahasa Inggris di Bima Nusa Tenggara tempat wisata gitu ulah dimasalahkeun komo atuh Sayyidina Ali bahasa Sunda perbukian santang temun mamasan antosan ki di dieu sak urang sanak ngajuk juga di itu cewang itu teh nya ku perbukian santang bukit begitu di Jewang Magulampeng ngeceleng perbukian santang teh itu teu kacabut luaseun nya kieu pago caketan deui di Jewang deui ngaceleng deui itu perbukian santang teh dirabut teu karabut tungtung cara ngarabut sampu bebrege teu karabut tungtungna ngaluarkeun ilmu anu berhubungan supaya tanaga gede supaya pedas gitu tanagana dicabut lah daripada eta itu kacabut anu sampai anak melebes mapatkeun jampe pamake ilmu panemu keur nalika Hindu nya sagala dibaca sagala ditetrukeun ilmuna teh kado ngablebes salirana teh kesang badag kesang lembut bararijil ngaluarkeun ilmu tah keukeuh teu bisa kacabut ilmu anu volumena agung tuluy dikaluarkeun panas kana salirana ngablebes tungtung nama bijil kesang ngan rupana teh beureum nya teh kesang getih teh tina pori-porina teh getih kalaluar itu olohok Prabu Kian Santang ieu teh getih meureunna kesang teh lain cai kadang getih Masya Allah cik urangnya tacan Islam duh cenah kieu ieu teh sakti teuing iteuk teh pa ilmu sagala teh geus dibijilkeun tapi teu kacabut kana bijil getih tungtungna mah teu tiasa ngaluarkeun tanaga deui da geus melebes ka handap iteuk masih ngagajagan tungtungna mah nangis Prabu Kian Santang teh nya nangis auk-aukanya sieun tuluy melebes ka handap bari geus aya tanaga getih ngucur itu kanger teu nyauran aki-aki teh bae cenah ka dieu tulungan abdi kumujeng ka dieu nyaketan ujang diantosan meni lami cenah nyanak itu nya abdi na kieu melebas atuh jang cenah naek ka lutut tiasaeun tah teu tiasa kaluhur deui Prabu Kian Santang teh teu tiasa nah jang teu bisa naik teu tiasa nangis jang eta getih meni loba can saawak-awakmu gitu geus kitu nya geus bismillah la haula wala quwata illa billah ditepak teh eta teh keusik teh naek Prabu Kian Santang teh calik nya tidinya emut tah karek emut si aki teh asa dina impian cenah ieu teh tangan karek rada nyadar dicanak iteukna ku si aki cenah gitu ujang teh bade ka saha cenah mun cenah bade ka Ali bin Abi Thalib da eta cenah nu bisa ngaluarkeun getih dina salira abdi teh tah cenah karunya teuing jang ayeuna mah nepangkeun ta Ali bin Abi Thalib teh ieu cenah abah tah ieu abah teh Ali bin Abi Thalib langsung nyungkur nangis nyunkeun dihapunten isineun Prabu Kian Santang ya Allah cuk urang mah nyungkeun hapunten abdi cucung kumaha wantun cacak jajaten jeung iteukna abdi eleh cenah kitu karek jeung iteukna abdi eleh komo jeung salirana hampura abdi cenah jadikeun sapalihna murid salira abdi tos kumaha wantun ka salira ayeuna abdi jadi murid salira jadikeun murid salira gumujeng Sayyidina Ali nya dituntun dibawa ka Mekah kitu dibawa ka Mekah diislamkeun heula tah Sunan Rahmat mah nya Prabu Kian Santang Islamna teh langsung ku Sayyidina Ali kitu diislamkeun ku cara disepitan dibakan tos Islam terus disepitan
lajeng geus damang tah ditowapkeun terus diurukan ilmu panemu khusus bab Quran gitunya. Wah bab Quran ilmu Quran gitu tah ajeng sagala rupina tug duikeun ka 7 tahun nya Sunan Prabu Kian Santang teh di Mekah teh saur Sayyidina Ali jang ujang geus 7 tahun cekap ka Tatar Sunda tuh geus nyebat Tatar Sunda Sayyidina Ali teh sok amalkeun ilmu ti mama sebarkeun di Tatar Sunda ngan langkung sae ame jongjon kana hate ujang kadituna ame Islam langkung cepet nyebarna langkung ti payun Islamkeun Rama Ujang itu nyata Prabu Siliwangi itu eta tugas isina mangga atuh ta ilmu kahinduan teh geus teu aya geus leungit teh geus dirurut geus teu aya we kitu da digentos ku ilmu kaislaman wangsul di bahanan Quran itu Quran anu mana mangsina teh tina emas di Sayyidina Ali tah lajeng di bahanan kujang sajodo bahana tina emas di Sayyidina Ali tah ieu cenah jang cana kenang-kenangan ti mama cana ka ditu ujang ame teu lami mah di dieuna mapah we cenah mapai laut gitu kana laut kudu mapah saur Sayyidina saur eta teh nya Prabu Kian Santang pan ilmu hinduna geus teu aya kumaha mapahna abi geus teu gaduh ilmu gitu nya pokokna ceuk mama mapah pokona naon sagala rupa geus aya di ujang hayang naon geus aya di ujang gitu tah ngan ujang ena nami deuk digentos tina Kian Santang jadi rahmatullah jami anu kengeng kanyaah ti Gusti Allah diangkat nyata mapai laut mapah kajelong gitu napak sancang gitu tah nyata nujuna ka Cirebon tah Prabu Siliwangi barudak nya tah keur di Mekah mah teu kaimpleng Mekah teh poe ku Prabu Siliwangi ge nyata ninggal putrana di mana ya ayana gitu da emut wae ibuna nangis wae nyimas subang larangnya nangis hoyong tepang jeung putra Prabu Siliwangi sami wah unggal nagara nu aya di Sunda di Jawa diimplengan katingal teu aya palebah ngimpleng Mekah teh poe teu tiasa katembus itu tah sesuai dengan keterangan tempat suci 2 Mekah sareng Madinah teu boro-boro ku ilmu kitu dajal pannya moal asup komo atuh diimpleng ku Prabu Siliwangi dajal teu bisa asup gitu tangan begitu Sunan Rohmat tos kaluar di Haromain Mekah Madinah perbatasan anu disebut tanah dua mulia teh tos kaluar tos tanah seperti urang namanya kaimpleng dina luhur laut geuning budak teh aceng-acengan deuk balik nujuna ka Cirebon engkena ka dieu ngan ena beda budak teh henteu saeuti budak baheula ayeuna mah hurung salirana teh kasep pisan wah mamawa naon tah kitab anu kami can boga ieu kitab sucina wah geus teg we Prabu Siliwangi geus ngimplang manehna mawa tujuan edeuk ngabersihkeun aing cenah kitu aing can siap ena mah can siap gitu nyong ngutus tentara-tentara nu sarakti barudaknya bicara rago kitu supados ngajajar ti Bogor ka Cirebon tanpa katinggal ku masyarakat ulah ngawujud jelema cenah ngawujudna mau ngajajar ku seueur-seueurna eta di Bogor ka Cirebon anu ayeuna janten pelabuhan kapungkur mah pelabuhan kapal berarti nu angkat ka Mekah tah Rama Haji Aki Haji Jailani ka Mekahna teh jalan Cirebon tahun sabaraha gitu lami hampir sabaraha sasi tadi itu hampir genep sasi
itu matak segala dicanak tuh itu babahanan jam kapungkur dah aja duikeun ka pelabuhan Cirebon di pasian tugas upang tungtungnan di Cirebon teh lamun tos katingan Sunan Rohmat nyarios kagigireun cenah Raden tos dugi ka Cirebon kete ngaliek deui hiji teh Raden tos dugi ka Cirebon Raden tos dugi terus gitu dugi ka kerajaan itu terakhir ka Prabu Siliwangi Raden tos dugi ka Cirebon mun ayeuna mah di WA we kitu nya di telepon tuh aya wan kapungkur eta jadi mau atuh da Sunan Rohmat geus sakti yen loba maung gitu anu jadi mata-mata ramana tah anjeunna teh meulah badan jadi dua anu hiji mah ka Cirebon pada anu hiji deui mah langsung ka Pajajaran tah maung-maung eta teh fokusna teh Sunan Rohmat nu ka Cirebon padahal mah tos ka Pajajaran nu aslina mah tuh sakti ilmu dina Islam bisa meulah dua gitu pan dina film mah kitu nya begitu ka kerajaan Ramana tos terangeun yen putrana teh bade ngislamkeun anjeunna langsung tadi poekeun kerajaan teh supaya ulah katinggal ku putrana ku ilmu halimunan sasaage moal tiasa tembus raja nu pangsaktina sa Nusantara mah aya nu bisa we lah nembus eta sakti pokok ilmu tingkat tinggi begitu dipoekeun teh tos aya digedengeunana Sunan Rohmat teh ngaos salam ka Ramananya nyembah sasalaman nya digabruk ku Nyimas Subang Larang ku Prabu Siliwangi udah bawa tuh hampir 8 tahun pisahan sononya digabruk bagia cenah ujang gitu ngan di balik eta Prabu Siliwangi teh duh ieu budak deuk nitah Islam nya we ngajak Islam kanu janten Ramana ngan Prabu Siliwangi teh acan siap so Prabu Siliwangi teh jang ulah waka ka bapa sok masyarakat bapa ngijinan bisi aya nu hayang turut ka ujang bapa moal ngaganggu mangga nya masyarakat di dawahan sekitar Pajajaran eta tah naon Bogor ku Sunan Rohmat teh mah diisam-isamkeunana seueur Buki Suur wah Buki Suur ulah lebet Islam teh tah ka kerajaan deui asa teu raos Ramana teu Islam nyata kitu palingan saur Sayyidina Ali raos mah Rama heula diisamkeun apik teh teu acan nya masyarakat teh nyaros ieu hari ka abdi cenah ngajak kumaha Rama atos na kitu teu acan pan jadi ngahulang aduh cek budak ayeuna capek deh cenah kitu nya alah aya Sayyidina Ali Rama heula kabuktoasan terasa fokus ka Ramana rek teu acan sayogi harita nya kabur ngan eta tadi jihad heula pokona kami teu kaluar ti keraton nu aya di Pajajaran ieu karaton ulah aya nu ngeusian saoge jeung ulah bisa katempuh ku sasaoge ilmu tingkat nanaon oge mah bisa nembus lamun zaman ayeuna aya nu sosakti teh ieu Prabu Siliwangi loba mau wadul tamanya kita mau bobodohan hayang naikeun follower meureunna dia bohong moal eta gede wadul tah kabur ditutur-tutur rek ku Sunan Rohmat matak seueur patilasan Prabu Siliwangi nu sumur anu guha tug dugikeun ka terakhirna ka ditu ka Sancang teh nya tah ti Sancang lebet ka Leuweung Sancang tah berikut pengikutna ararasup kana kai Jaradi Maung tah saur sapalihna masyarakat bawa-bawa cenah eta dina kai teh aya maungan pengikut Prabu Siliwangi matak aya kai anu disebut Kaboa tina asal boa boa maung teh lebet ka dinya tak eta diyakini kai teh aya khodaman eta maung tah saur Sunan Rohmat supados apa cenah teu kaluar di ti Sancang deuk dibendung ku ilmu law angzalna hadal Qur'ana ala jabalil laro itu jeung saterasna toh ku ilmu eta sehingga nyaan Prabu Siliwangi teh tiasa kaluar dibendung matak aya lemur bendungan di dinya teh
aya lemut ugi pikeun ka ayeuna. Tah Prabu Siliwangi ge ngakui kana kasaktian ilmu putrana. Lebet disancang. Tapangna di Bendung sabab pan wali putrana. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali mah pasian kasihan jeung wali pasian kabingung kasedih. Atuh ramana teu asup pisan pan sedih kenah nya. Tah engke dina hiji waktos secara batin ribarat Kangjeng Nabi sareng ramana, Kangjeng Nabi sareng pamana Sayyid Abu Thalib. Kangjeng Nabi sareng ibuna Sayyidah Aminah ditepangkeun pan ti kuburna teh ku Gusti dibukakeun, di ka alam dunyakeun, ditepangkeun sareng Kangjeng Nabi. Eta mah da tos tepan kana agama Kangjeng Nabi Ibrahim. Tah di Nararaga ngalebetkeun kana golongan, tah golonganana Kangjeng Nabi supados Abdol. Umat dilebetkeun ka umat Kangjeng Nabi manya Ibu Ramanah henteu gitu. Tah jadi Islam Ibu Rama Kangjeng Nabi. Tanya Sunan Rahmat teh naik ka gunung, naik. Tah anu mana loba patilasan. Tilas calikna, tilasna tepanana aya batu. Disebut teh Gunung Nagara teh. Ayeuna mah disebutna makam teh. Eta teh Gunung Nagara, patilasan calik, patilasan tepanana. Pang disebat Gunung Nagara, kusab eta gunung paranti ninggalna Sunan Rahmat kanu janten ramana Prabu Siliwangi. Nyata anu kagungan nagara Tatar Sunda duwi ka Garut. Itu disebut teh Gunung Nagara itu. Matak lamun naik ka luhur barudak among kantos sakali laut teh dihanap laut teh nyong celing. Kudu nu sehat among enak moal kuat. Sabaraha ribu tangga naik ka luhur teh. Gunung Nagara tah secara batin saur sapalina kayakinan ditepangkeun. Sunan Rahmat senareng Prabu Siliwangi di Nararaga lebet kana agama Islam. Gitu, sabab wali panan Sunan Rahmat teh. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tah kitu tah Sunan Rahmat teh satosna kitu milarian pitempateun anjeunna. Nah, nyata anu ayeuna disebut godog teh suci Garut teh nya. Pamilarianna ge nganggo alat nyata Quran sareng kujang. Nah, disimpen dina peti. Lamun ieu disada kokolotrakan. Gegedogan petina berarti eta pitempateun anjeun nu sae. Nya we dicana kadinya teh gerak. Si Quran si kujang teh termasuk petina disebut teh godog gitu tina gedog. Gitu disebut suci kusabab di dinya teh aya wali kakasih Gusti anu suci Sunan Rahmat. Nah gitu ngaja di dinya sabab nyaketan anu janten Rama anu aya di sancang teh. Kagitu dongnya ya. Nah jadi lamun ngaku-ngaku naon orang Sunda tuluy cinta Prabu Siliwangi tah Islam. Prabu Siliwangi teh wali putrana oge. Keturunan wali jaranten ulama. Gitu ulah salah. Ayeuna mah loba anu salah. Ieu naon teh? Salah nafsirkeun jeung kitu naon nabuh naon. Ngayakeun acara ritual naon. Benu Prabu Siliwangi ge atuh kitu mah. Putrana ge jadi wali janten ulama keturunan benu atuh. Naon cenah kitu gitu. Tah kitu dong. Tah nyebarkeun Islam sekitaran godong. Tah seueur anu ngarencangan Sunan Rahmat. Matak aya makam begitu lebet ka bade kalebet deh ininya aya makam teh eta. Tak kadiekeunana aya deui nu ngarencangan ngan kapalidieuna pisan nu neraskeun anu disebut Sunan Pancuran 7. Raden Wangsa Muhammad Cinunuk Garut. Anu Pancuran 7 urang sok araribak di dieu. Tah eta teh bebesanan sareng anu makam anu pangpayuna bade naek ka godog suci. Bebesanan. Eyang papak disebatna teh nu Pancuran 7. Tina eyang pak-pak segala rupa ilmu panemu jeung pamake
Hindu Buddha nu aya di Garut tukang santet itu iya katungkulan gitu eleh kapapakan ilmuna teh sehingga tukang santet tukang teluh urang Hindu Buddha teh areleh ku eyang papak disebut teh eyang papak mapakan gitu nya ngungkulan gitu tak keturunanana saya di Bandung saya di Majalaya itu bahkan nu gaduh klinik nu sok kaamang dah kajil keturunanana ku bojona teh seueur janten dokternya seueur lah janten PNS itu seueur aya nu kaamang keluarga-keluargana kadari teh eyang papa gitu dan aranjeunna mah lamun jararah teh alim rame-rame gitu nyalina amang kantos anu gaduh kliniknya bojona pan ketua eyang papa kuncena ngahormat pisan itu nah itu dongeng ya dongengnya kada apa amangnya sapalihna teh kenging nguping nalika nuju ngaos di pangersa gasol dongeng eta teh ieu Sayyidina Ali misaur ana Abduman ana ari kami eta Abduman hambana jama alamani anu geus ngawuruk ieu man ka kami harapan kana sahara pain saa maka lamun karep ieu man baani maka ngajual ieu man ka kami wa insa jeung lamun karep ieu man takoni maka ngamerdekakeun ieu man ka kami wallahu a'lam itu jangan baca maghribnya